قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu sareng sayaktosna Al-Qur'an latangzilu rabbil alamina eta yakin dilungsurkeun ti pangeran anu mangeranan sadaya alam. Nazala tos lungsur bihi kalayan nyandak Al-Qur'an saha ar-ruhul amin ar-ruh ruh tegasna malaikat Jibril al-aminu anu kapercanten ala qalbika kana hate anjeun Muhammad litakuna supaya yen bukti anjeun minal mungdirina eta ti sapalih pirang-pirang anu maparin pepeling bilisanin arabiyyin kalayan nyandak bahasa Arab. Al-Quran ditulungsurkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin kalayan bahasa Arab mubinin anu pertela. Wa innahu sareng sayaktosna Al-Quran lafi zuburil awwalin eta yakin tetep dina pirang-pirang kitab anu ti parayun sadayana. Awalam yakun lahum ayatan awalam yakun naha teu bukti lahum pikeun itu kufar Mekkah ayatan eta jadi ciri ayya'lama naon ayya'lama yen uningaeun hu kana itu Al-Qur'an saha ulama Bani Israil ulama nati Bani Israil walau nazzalnahu sareng lamun nurunkeun kaulanu agung Allah hu kana Al-Qur'an ala ba'dil a'jamina kasawarehna pirang-pirang urang ajam tegesna non Arab luar Arab faqara'a teras maca itu ba'dul a'jamin hu kana itu Al-Qur'an alaihim ka itu kufar Mekkah maka nu bihi mukminin
makanu maka moal bukti itu kufar Mekah bihi kana itu Al-Qur'an mukminina eta anu iman kabeh. Kadzalika nya kitu deui saperti ngabohongkeunana itu kufar Mekah kana Al-Qur'an salakna maka ngasupkeun kaula Allah hu kana itu takdzib kana itu ngabohongkeunana kufar Mekah kana Al-Qur'an fi qulubil mujrimin dina pirang-pirang hate anu migawe dosa. Hadirin wal hadirat ahli pangaosan anu pusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Dina ieu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 182 saterasna saparantosna dina ayat-ayat anu kamari Allah ngisahkeun pirang-pirang nabi sateuacan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 7 kisah pamitelpat kamari dikisahkeun ku Allah sebagai bentuk penghibur contoh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana urang tos uninga dina pembuka surah Asy-Syu'ara bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami bingung, stres, tos bingung kumaha deui carana hoyong umatna dalam hal ini khususna orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah hoyong sina iman ka Allah oge iman ka anjeunna sebagai utusan Allah. Anu didapatkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diharapkeun adalah imanna kaum Mekah, kaum Quraisy, tapi anu didapatkan ku anjeunna malih sawihna berbagai ancaman, tuduhan, penistaan sareng sanes kantenna malih puncakna bade ngaroga hala kanu janten nyawa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai tawaran ti kufar Mekah, ti musyrikin Mekah, apakah itu jabatan, harta, wanita, upami Kangjeng Nabi Muhammad hoyong kana naon tawarkeun ku kufar Mekah mung syaratna hiji, naon pamentana kufar Mekah nyaeta Muhammad anjeun eureun tina dakwah, anjeun tong nyebarkeun agama. Tapi Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah tidak mengharapkan semua apa yang ditawarkan oleh orang Mekah pada waktu itu. Kami dakwah lain karena harta, kami dakwah lain karena kedudukan, kami dakwah lain karena wanita dan lain-lain, tapi kami mah justru dakwah diutus ku Allah Subhanahu wa taala teu mengharapkeun nanaon ti aranjeun kabeh, kuring mah hanya sebagai utusan Allah anu menyampaikan risalah bahwa upami aranjeun sadaya kaum Mekah, kaum Quraisy Mekah iman ka Allah sinareng iman ka kaula, maka anjeun bakal salamet. Upami anjeun teu turut, anjeun bakal aya dina kacilakaan. Sakitu anu dipihar. Bingung Kangjeng Nabi Muhammad ningali umatna, ningali kaum Quraisy Mekah baredegong tekal resaeun naon, tekal resaeun turut kanu janten Kangjeng Nabi. Maka ku Allah dihibur kamari, Muhammad sanes anjeun wungkul anu mengalami
penistaan, mengalami ancaman, ditinggalkeun ku umatna, dituduh gelo sinarang nu sanesna. Tuh nabi-nabi satu acan anjeun ge kitu sami persis. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh sareng sajabina. Tadi dia dina ayat 182 duikeun ka saterasna nu tadi diaos, Allah bade ngadawuhkeun bahwa Muhammad itu adalah yakin atau orisinil atau otentik bahwa Muhammad itu adalah benar-benar nabi anu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Oge nu kadua bade ngadawuhkeun Allah teh bahwa Al-Qur'an anu dicandak nu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar wahyu ti Allah sanes karangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ayat 182 wa innahu latangzilu rabbil alamin. Sayaktosna Al-Qur'an teh yakin latangzil ayat taukid. Inna ayat taukid, lam ayat huruf taukid. Sayaktosna Al-Qur'an teh yakin bener-bener dilungsurkeunana teh ti pangeran anu mangeran sadaya alam. Margi naon? Margi orang-orang nu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa Al-Qur'an teh hanya jijieun Kangjeng Nabi. Hanya buatan Kangjeng Nabi. Padahal mah nya Pak Bu, padahal mah upami secara nalar, secara logika, secara akal mata kunaon Kangjeng Nabi ti alit mula keneh katelah jalmi anu kapercanten mohon Bu duikeun ka dipasihan gelar naon Al-Amin. Kangjeng Nabi Muhammad ti anom keneh ti alit keneh usia remaja tos dijuluki bahwa Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur. Jalmi anu kapercanten mustahil bohongna. Ogo upami urang di masyarakat di dieu di Tasik, duh aya si fulan si anu eta mah geus mun sumping berita tidinya pasti leres datos yakin si eta mah tara ngabohong. Ku Allah dikersakeun teh kitu. Tapi ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku janten rasul, ana Rasulullah, kuring teh utusan Allah, kuring teh diangkat janten nabi, kuring teh diangkat janten rasul. Margi para bapak para ibu, upami jalmi anu diangkat janten nabi janten rasul mah wajib naona, wajib deklarasina gitu. Kuring nabi, kuring rasul, wajib ngagelarkeun, wajib memberitahukan kepada masyarakat upami jalmi anu diangkat janten nabi sareng rasul. Mung upami zaman ayeuna sabada Kangjeng Nabi Muhammad aya anu ngaku-ngaku jadi naon Bu? Jadi rasul eta mah naon? Gebleg ya Allah. Tahun gebleg. Da yakin orang percanten iman bahwa nabi terakhir rasul terakhir mah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhotamul anbiya. Tadi semenjak alit Kangjeng Nabi tos bercanten janten manusia anu kapercanten kapercaya
Tapi ketika anjeunanana ngangken janten Rasul, ngangken janten Nabi, nah anu tadina percanten ka Muhammad teh janten henteu nya kuring Rasul pan sateu acan ngangken janten nabina, sateu acan deklarasina dikempelkeun Pak. Orang Quraisy teh ieu kadarieu di puncak kadarieu naon pendapat anjeun upami kuring nyebatkeun bahwa di balik gunung itu ada orang yang bakal menyerang kita, aya sekelompok jalmi anu bakal sumping nyerang urang, anjeun percanten teu ka abdi sur Kangjeng Nabi ka masyarakat percanten anjeun mah ti alit oge naon tacan kantos ngabohong kuring percanten 100% karena naon nu bakal diucapkeun ku anjeun, karena naon nu diucapkeun ku anjeun sur masyarakat Quraisy harita. Oh tos kitu sur sapali masyarakat Quraisy bari naon atuh anjeun Muhammad ngempelkeun di dieu teh kuring teh diangkat janten Nabi, kuring teh diangkat janten Rasul. Maka naon reaksi ongkoh tadi bakal naon Bu, bakal percanten, tapi reaksi saha salah sawisna kufar Mekah Abu Lahab, bohong anjeun Muhammad. Tak salah sawios asbabun nuzul Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saterasna. Bohong anjeun Muhammad. Ai sugan teh ek naon ngumpulkeun tuh kan secara logika saking kunaon saking ku bedegong-bedegongna urang Arab, kafir Arab, musyrikin Quraisy alim nampi kana naon anu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak Allah di dieu ngajelaskeun wa innahu latanzilu rabbil alamin, sayaktosna Al-Qur'an teh yakin sumpingna teh sanes ti Kangjeng Nabi tapi ti pangeran anu mangeranan sadaya alam. Oke, secara logika anu kadua para bapak para ibu, Al-Qur'an teh diturunkeun ka seorang nabi anu ummi, tak an-nabiyil ummi. Salah sawios titel nabi gelar nabi naon? Al-ummi. Nabi Muhammad anu ummi. Ari ummi teh Bu, Pak, ummi teh jalmi anu teu tiasa maca, teu tiasa nulis Bu. Nabi Muhammad dipaparinan wahyu Al-Qur'an mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala anu disimpen dina manah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buktosna Al-Qur'an, bari Nabi nerangkeun maoskeun ka para sahabatna, maoskeun Al-Qur'an ka masyarakatna, aya ilmu anu diwurukeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui dada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu secara syariat Kangjeng Nabi henteu guguru ka sasaha gitu. Pami urang mah teu diajar heula, teu masantren heula, teu sakola heula, tapi ujug-ujug luar biasa ilmuna. Kitu. Tah Nabi kitu. Teu kantos masantren heula Kangjeng Nabi, teu kantos berguru ka saha, tapi jol-jol menyampaikan sesuatu anu luar biasa buktosna Al-Qur'an. Nah, itu dalil anu kadua bahwa Al-Qur'an itu bukan rekayasa manusia. Sanes jijieun sades dadamelan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Margi naon tadi? Kangjeng Nabi mah teu diajar ka sasaha. Justru diurukeun ilmuna ti Allah Subhanahu wa taala.
Eta dalil nu kadua. Entak wa innahu latangzilu rabbil alamin. Al-Qur'an mah yeuh masyarakat Arab, masyarakat Quraisy khususna umumna ka urang sadaya ka manusa duikeun ka yaumul saah yaumul kiamah. Al-Qur'an mah sanes ti Kangjeng Nabi Muhammad, sanes kenging ngadamel manusa, mustahil didamel ku manusa. Al-Qur'an mah nyaeta ti pangeran anu mangeranan sadaya alam. Nazala birruhul amin. Al-Qur'an lungsur ka Kangjeng Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-amin anu kapercanten. Begitu pula Al-Qur'an teh dilungsurkeun teh ku sosok malaikat anu eta malaikat teh terkenal al-amin. Ti kawitan Kangjeng Nabi Adam duikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad anu jumlah nabi 124.000 itu anu ngalungsurkeun wahyu ti Allah kanu janten para nabi nun me nyaeta sami malaikat Jibril. Terkenal oge namina saha Ruhul Kudus anu dibewarakeun ku salah seorang pendeta bahwa tos terangeun ke di payun aya bahwa engke dina suatu masa dina akhir zaman satea can diangkatna Kangjeng Nabi Muhammad janten nabi bakal aya nabi, bakal aya rasul anu diwahyuan ku Ruhul Kudus. Anu Ruhul Kudus eta sami anu ngawahyuan ka saha? Ka Kangjeng Nabi Musa. Tos tarerangeun kaum Bani Israel teh sarasna. Tapi teu percanten wae, teu naon, teu alim iman intina mah eta. Nazala bihir ruhul amin. Al-Qur'an teh dilungsurkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal mundzirin. Kana manah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon kana manah ala qalbika kumargi manah adalah pusat ibu kota urang sadaya, pusat ibu kota manusia. Tak dina salah seos hadis ala inna fil jasadi mudghah. Emut bahwa dina jasad urang sadaya teh dina jasad urang aya naon, aya mudghah segumpal darah. Upami eta segumpal darah insaluhat saluha al jasadu kullu. Upami beres eta segumpal darah maka beres sadayana. Wa in fasadat upami awon eta segumpal darah maka fasadal jasadu kullu, rusak sadayana. Ala wahya al qalbu, segumpal darah teh eta namina al qalbu, hate. Dan pusat pengendali tubuh orang sadaya teh naon? Hate. Insyaallah upami hate na tos dipupuk ku ilmu Allah, ku Al-Qur'an, ku ilmu-ilmu ti Kangjeng Nabi, ti para ulama salaf, insyaallah urang sadaya bakal dituntun menuju kasolehan anu diharapkeun ku Allah sinareng Rasul. Begitu juga Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Al-Qur'an anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qalbika, kana naon, kana dadana, kana manahna Kangjeng Nabi. Terpatri eta Al-Qur'an dina manahna Kangjeng Nabi, di save ku pamihurang bahasa ayeuna mah, disimpan dina dada, ditalar, diaoskeun ka para sahabat, ka para masyarakat, litakuna minal mungdirin, supados eta Al-Qur'an teh naon, diwartoskeun kanu sanes ka ummatna minal mungdirin, sebagai naon, sebagai peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Oge Al-Qur'an teh
bilisanin Arabin kalayan nyandak bahasa Arab. Ieu dalil anu salajengna para bapak para ibu. Kumargi naon upami kieu upami Al-Qur'an dilungsurkeun sanes bahasa Arab, diturunkan di Arab tapi sanes bahasa Arab, mungkin ke umatna khususna bangsa Arab bakal protes, duh da wahyuna oge sanes bahasa Arab abi mah teu ngartos kitu nya pan Bu. Upami ibu dipasihan tugas, duh da teu ngartos ieu mah tugasna ge bahasa Inggris, teu ngartos bahasana da abdi mah bahasa Sunda atawa nepi bahasa Indonesia, mungkin aya naon aya bakal protes kitu. Ku Allah dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bari bahasana bahasa Arab, anu mana orang Arab pada waktu itu para linter tos terkenal naon sair-sairna Bu. Metak di dia aya salah satu surah Asy-Syu'ara. Nabi orang Arab itu adalah orang-orang ulung, orang-orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dina segi kesusastraan bahasana. Mata ku Allah tah aya anu langkung hebat kesusastraan tertinggi nyaeta naon nyaeta Al-Qur'an bahasa Arab. Mata tos teu aya sur pariposna kieu Bu. Nya Al-Qur'an teh dilungsurkan ka sosok jalmi anu tidak pernah belajar, teu aya guruan, jol-jol terang. Nya Al-Qur'an teh dilungsurkeunana nyanak bahasa naon? Bahasa Arab. Teu aya kesempatan kangge nolakna kitu. Tapi ieu keukeuh nolak wae. Di luar logika. Kunaon ternyata kabedegongan atanapi ketakaburan khususna orang-orang Arab pada waktu itu, termasuk ka urang sadaya ka jalmi duikeun ka akhir zaman jalmi anu keukeuh teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi, padahal mah tos ku Allah dipasihan isyarah-isyarah, ku Allah tos dipasihan petunjuk, ku Allah tos dipasihan naon dalil-dalil melalui eta jami dipasihan akal, panca indra, paripaosna kapinteran aya, waktos aya, ajengan ulama seueur sareng sanes kantenna, tapi teu kersaeun wae kana sae kana kaleresan ta eta teh termasuk jalmi-jalmi anu naon anu diliputi ku perasaan sombong kabedegongan anu teu tebih sareng jalmi-jalmi kapungkur. Yeuna teu aya alasan kangge urang sadaya kangge henteu nampi kana ajaran Islam. Fasilitas tos aya, waktosna tos dipasihkeun ku Gusti, yuswana kasehatanana, nikmatna, hartana. Kangge naon eta sadayana Bu? Kangge Allah, kangge ibadah, kangge menghamba, tapi teu diange tuh kan. Naon jalmi nu kitu? Bilisanin Arabin, Al-Qur'an nyanak bahasa Arab. Sangkirang orang Arab pada waktu itu tos naon, tos luhur, tos jago dina kesusastraan bahasa Arab. Heug ieu Al-Qur'an nyanak bahasa Arab tapi alim naon wae, alim iman wae, mubinin nu pertela jelas. Al-Qur'an teh kalayan fasih, mukjizat. Tiap-tiap huruf anu aya di Al-Qur'an henteu kirang mengandung 400 hikmah anu terkandung tiap sahurufna. Entak urang sebagai muslim kedah naon menggali keluar biasaan kemukjizatan anu aya dina Al-Qur'an. Satrasna wa innahu lafi zuburil awwalin, oge Al-Qur'an teh tuh dalil anu salajengna nu kasabari jeung nu katilu. Oge ieu masyarakat Arab Al-Qur'an teh lafi tuh dua deui alat taqidna, inna sareng lam taukid,
innahu sayaktosna Al-Qur'an teh la fi zuburil awalin yakin tos didawuhkeun dina kitab-kitab anu terdahulu nu awal dina Taurat tos disebutkeun dina Injil tos diberitakeun ku Kangjeng Nabi Musa tos dibewarakeun ku Kangjeng Nabi Isa tos dibewarakeun ka umatna nyaeta ka Bani Israil bahwa engke dina masana dina waktosna bakal aya hiji nabi nu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala anu dijenengan ku saha ku Ahmad atanapi Muhammad. Nah anjeun teu percaya keneh wae da kitu. Kasaha ieu teh Bu? Khususna ka orang Mekah, umumna ka urang kasadaya. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israil. Nah teu cukup, teu jadi bukti, teu jadi dalil ayya'lamahu ulama Bani Israil. Kana yen naon? Kana yen terangna ulama ti Bani Israil sapertos Abdullah bin Salam sareng ashab-ashabna rencanganana nu tadi teh tos ngajelaskeun ti sapalihna ulama Bani Israil jalmi-jalmi anu terang bari iman ka Allah oge rasulna tos ngabewarakeun tos nerangkeun bahwa engke teh saha aya nabi anu jenenganana Muhammad ciri-cirina kieu matak dina sirah geuning dina sirah dina kisah nabi ketika Kangjeng Nabi diajak naon dagang ka Syam mohon dipegat di tengah jalan mampir ka pendeta anu jenenganana Buhairah ketika diajak ku pamana Abu Thalib nyimpang mampir ka saha ka sareng pendeta Buhairah namina nyanak Muhammad kecil pada waktu itu Nabi Muhammad waktu salit keneh ditingali ciri-cirina sesuai sareng katerang anjeunna duh ieu mah ieu Abu Thalib ieu mah ulah geus perjalanan anjeun tong diteruskeun lamun terangeun itu Bani Israil ieu bakal bahaya bakal naon bakal dibunuh kunaon atuh Bu matak janten kakeheul wae ka orang-orang Yahudi ka orang-orang turunan Bani Israil make teu nampi ka Kangjeng Nabi Muhammad kumargi alasanna teh salah sosna nu paling ageng hiji Bu nyaeta naon maranehanana Yahudi teu relaeun teu raridoeun teu nampi kana keputusan ti Gusti ti Allah bahwa nabi terakhir teh nyaeta ti luar golongan manehanana da rata-rata seseueurna para nabi teh Bu ti golongan Bani Israel ti golongan Bani Israel heugi ieu aya seorang sosok nabi bari sayyidul anbiya wal mursalin pemimpin para nabi tokoh nabi ti luar golongan manehanana eta aya kesombongan aya naon upami dina faham asobiyah aya kesukuan aya hiji naon namina teh fanatik gitu fanatik kesukuan anu berlebihan teh awon Bu awon wa innahu la fi zuburil awal awalam yakul lahum ayatan ayyalamu ulama Bani Israil salajengna salit Bu urang digeredegkeun walau nazzalnahu wala ba'dil ajami tu surah Allah sok sanaos ieu Muhammad sok sanajan kami nurunkeun Al-Qur'an ka bukan orang Arab ka salah sawios kahoyong kafir Mekah teh gitu atanapi umat Nabi satacan Kangjeng Nabi Muhammad gitu suruh saur kafir Mekah lamun nabi na lain ti golongan Arab mah kuring bakal nampi kahoyongna kan tina sateacana kisah-kisah naon maknya nabi ti golongan manusia mun bade mah nabi tuh lungsur ngegeblog ti mana ti langit
sosok anu dewa sapertos nu kitu tetep we naon Bu tetep moal matak iman anu janten saha anu janten kufar Mekah walau nazzalnahu ala ba'dil ajamin sok sanaos surah Allah kami nurunkeun Al-Qur'an teh ka non Arab ka jami-jami luar Arab faqarahu alaihim teras macakeun eta ba'du ajamin ka itu kufar Mekah maka nu bihi mukminin tetep moal naon Bu moal matak iman moal matak percaya kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin eta mah ngabohongkeunana kufar Mekah kanu janten risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala buktos bahwa iman mah hidayah mah awisnya Bu awis matak urang kedah menjaga kedah naon Bu kedah satekah polah memelihara menjaga merawat sesuatu anu paling berharga nu aya dina dada urang naon Bu iman hidayah teu kenging kabita ku materi teu kenging kabita ku pangkat jabatan wanita sareng nu sanesna ngagadekeun kaimanan ngagadekeun kaislaman duikeun ka urang naon naudzubillah murtad naudzubillah justru anu paling awis teh naon hidayah hidayah entak tadi dina wasiat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim ulah maot kecuali nyanak agama Islam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngajang jaring ngajagi ka urang sadaya sehingga urang sadaya diasuh ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin hidayah sinareng taufeqna oge urang sadaya mudah-mudahan nu tadi teh wala tamutunna illa wa antum muslimun henteu maot kecuali urang maot bari dina kaayaan iman sareng Islam mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin mangga urang leres deui a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma ذكرنا منه
kekirangan kalangkunganana billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.